Jangan mentang-mentang tahfidz Quran, sholat subuh rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ar-Rahman, barang uluk salam ngilu kaburi hiji acan. Ilah tepeka ngarana taraweh ulah gancang teuing karunya aki-aki bisi gempor dah, ulah ancak teuing deui karunya pamuda tas taraweh rek nganjang, jadi kudu sedang-sedang saja. Paham gak? Lanjut yuk. Terus lamun kur dihareup engke geser kaburi, ketika kencak kahareup katuhu kudu ngeleh kaburi, hartina ulah hayang dihareup bae, kudu sekali-kali ngarasaan diburi, ulah hayang jadi imam bae, sekali-kali kudu ngarasaan jadi makmum. Bener tebah eta imam ulah hayang kusorangan bae, kasih tuh kasih ke yang lain seminggu sekali mah wajar. Nu ustad-ustad ngora kita kahareup mohon maaf kak eta ngimaman teu biasa mangagibrig he. Abdi ge pernah balik di pondok baheula tita khotbah ku masyarakat ragang buku olahraga kak, imaman ge pan kudu nu biasa. Bener apa bener? Ora ngajan patul muin hebat alfiah katalar ari teu biasa mang imaman pabulit balik bek. Mohon maaf ulah tang imaman ye ngimaman pidato kudu nu biasa, ulah ta pidato ngumumkeun nu paeh be di dieu sok aya nu paeh ayahnya sok aya nu paeh juga. Terus di dieu lamun aya nu paeh sok tarahlil ulah nanaonan piraku nu paeh tahlil, lamun nu paeh tahlil nu hirup gawe naon. Eta kan ngumumkeun nu paeh ge kudu jelema nu biasa kak. Biasana meureun nu ngumumkeun ta RT pas RT na keur muriang mencret berat, kapaksa ustad nu teu biasa ngumumkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah berpulang ke rahmatullahi wabarakatuh. Cek masyarakat nanaonan ieu budak tuh paham tuh maksudna. Engke lamun keur dihareup aya waktuna giliran geser kaburi. Paham apa henteu? Terusnya katuhu kenca, katuhu kenca, katuhu kenca, katuhu ulah marah biasa bae. Ieu kan katuhu jeung kenca sama-sama leungeun bu, tapi nasib beda-beda. Ari katuhu mah tanda tangan, ngitung duit, sasalaman, ngahuapkeun sangu, keren katuhu mah. Kenca mah bagian pembersihan bae. Tapi nggak pernah protes. Semua sudah paham dengan tupoksinya masing-masing. Bener gak bu? Hartina enggeus urang tarimakeun nasib urang. Ulah sok ngabanding-bandingkeun hirup sorangan jeung hirup batur. Bener teu? Lah benerna doang. Ya bukti nama sok nyarekanan salaki bae, ngebanding-bandingkeun salaki sorangan jeung salaki batur bae. Kak tempat tuh, kak tuh tempat tuh batur mah usaha 2 tahun geus kaji mah kabeli mobil, kakak mah tiba usaha kitu bae peurahan ore tanuh meureun. Ulah ngabanding-bandingkeun hirup urang jeung hirup batur. Bener gak? Loba jalema loba duitna jutaan, ratusan juta, tapi barang dahar diatur. Hayang sate kambing teu meunang kolesterol, hayang peutuy jengkol teu meunang asam urat, hayang es teh manis teu meunang gula diabetes. Duitna mah loba, nu di dahar undur-undur bae. Loba Pak. Bener teu? Yang tiap minggu kelihatannya mau mobilan dia belum tentu jalan-jalan, sahanu nyaho keur berobat jalan. Paham tuh yuk? Supaya hasil rajaban hati urang hararade. Amin ya rabbal. Bu naonnya dipikir-pikir mahirup eta naon enggak siling sangka doang nyabunya. Aya nu ngomong ngeunaheun boga mobil mah ngeunaheun ge numpakan doang bu, giliran ganti ban jeung bayar pajak mah bengel kana hulu. Bener teu bu? Baheula mah keur can boga mobil boga motor doang ngantongan duit 100.000 ge adem.
bensin gocap jajan gocap barang geus boga mobil mah tengantongan duit gopek beta wani gudewannya bener apa bener atuh komo boga sapedah malah tengatik make bensin irit karena duit tapi boros karena kejo eta mah capek pan ngagues main bener apa bener ngan hirup mangan pasangka-sangka doangnya punya yuk aduh rek kamarana ieu coba Gusti nu agung menang lanjut yuk terus nasib ben puting ieu malah Bu sabar Bu aya nu ngomong kieu ngeunaheun meureunnya lamun boga imah gede mah 2 lantai ngeunaheun di mana ngepelna capek kudu nyewa pembantu imah mah mending leutik bae hiji ngepelna teu capek terus imah leutik mah lamun pasea jeung salaki babari hade atuh teu deuk hade kumaha aja 4L ieu ibu tahu nggak 4L lo lagi keur pasea jeung salaki babari hade atuh teu deuk hade kumaha rek asup ka WC gok panggih deui rek asup ka dapur panggih deui rek asup ka kamar panggih deui lamun sering panggih pan reuneuh deui tuh bener ih cacahan paham tuh ya syukuri apa yang misalnya hidup adalah Bapak ngira bisa tapi bisa nyanyina doa diasupkeun makana teh hese bener gak Bu jadi tangan kanan tangan kiri beda nasib tapi nggak pernah protes cek tangan kanan teh tenang baik kencak sanajan dia tukang ngisang ge engke ge lamun aing bisnis cair mah dibelikeun jam tangan dia ku aing paham teu yeuh cek abdi ge abdi mah tilok ngomong luluhuran terus isi hayang balik mah balik bae sabodoh ngan bendahara teh ulah ka mamana lah terus lamun kenca ateul garok ku katuhu lamun katuhu ateul garok ku kenca paham teu maksudna Bu jadi hirup mah kudu siling garoan kudu siling tulung mun urang boga jabatan tulungan deung-deungeun ku jabatan urang mun urang boga tanaga tulungan deung-deungeun ku tanaga urang mun urang boga harta tulungan deung-deungeun ku harta urang insya kunaon kudu siling tulungan manusia mah makhluk sosial pasti butuh orang lain bener gak Bu miskin butuh kaya si kaya butuh si miskin bener gak yang bodoh butuh yang pinter juga butuh yang bodoh makana ulah sob nu mantap disebut kaya kusabab aya nu miskin disebut pinter kusabab aya nu bod disebut penceramah kusabab aya nu ngahadiran lamun abdi caramah gagah sajam konsep rapih menggelegar nu hadir hiji-hiji acan nu edan lepas bener apa bener ulah sombong najan loba duit nage pabalatak ja buktina paeh mah teu bisa leumpang sorangan ka kuburannya ja kudu digotong ku tatangga bener apa bener kudu siling garoan siling tulungan insya lanjut Bu oke belajar dina leungeun tah ngubaran hate hiji tak karak benang hikmah rajaban nu kahiji lanjut hikmah rajaban anu kadua Kanjeng Rasul diisrokeun di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa Masjidil Haram ayana di Mekah Masjidil Aqsa ayana di Palestina mudah-mudahan urang anu can kanasibkeun salat di Masjidil Haram mudah-mudahan aya nasib ka Mekah kencang amin namanya laju geus daftar ih rek saha nu mawa angin puyuh bener
salat di Masjidil Haram sarakaat bah ayeuna emak cicing abdi rek ngobrol jeung salaki emak lah. Salat di Masjidil Haram sarakaat sama dengan 100.000 rakaat salat di musola ieu. Salat di Masjid Nabawi di Madinah sarakaat sarua jeung 1000 rakaat di musola ieu. Naon sababna? Itu mah indungna masjid, ari ieu mah anakna masjid. Ulangi, itu mah indungna masjid, ieu mah anakna masjid. Ulangi sina paham, itu mah indungna masjid, ieu mah anakna kapaham teh can lah encan meureun lah. Berarti kieu pahamna bah mun hayang wawuh jeung indungna masjid deuketan anakna orang da meureun nya otakna kana rangda bae ampun ay. Lamun bogoh ka indungna deuketan anak unggal poe beulikeun sebelah berian duit gocap pan menang 2 bulan mana pasti nanyakeun ieu dia diberian sebelah menang sa si Alek mah pan kebel-kebel mah Alek hayang panggil jeung mana. Alhamdulillah urang can kanasibkeun salat di indungna masjid deuketan anakna masjid. Rek nanya ka ibu ieu nu berjamaah subuh sok aya 100-an bu? Hah? Aya tapi wajahnya wajah meragukan loh. Ya bo bang di efeknya dihilangin aja, efek hilang aja, bas turun dikit biar yang keluar vokal aja, kasihan nenek-nenek celina. Udah volume jangan ditaikin lagi, udah cukup. Makasih bangnya, doakeun mudah-mudahan barokah, asup surga jeung salon-salona. Kan urang kerjasama kanya najan cekapan pan jelema mah masing-masing kahayang abdi maki resepna vokal be suarana geus ulah make eho-eho. Lamun eho makori karak pake eho, ngomong mah pake eho bahaya. Hanya kamu yang aku cintai tai ngalut tainya gara-gara eho. Meski urang kerjasama nuhunnya ngan hampura bayaran ulah yang saruanya kan nasibna beda tadi ge tapi lamun hayang sarua aja ngatu kudu cekal mik ka dieu ka luhur ya aing nyekal mik sa di dinya nyaho jebol be salon hampura kan hampuranya. Lanjut ibu bisa jadi daiyah, abdi jadi dai nu diajak ibu salaki insyaallah salaki ge kadang-kadang sok nurut ka pamajikan mah nyakanya dicek nyakanya hei tolong ngop deh. Jadi kulama rada ngadukung ka bikang cerewet deh sumpah deh. Hiji bikang cerewet mah di imah irit setrum teh kudu nyetel radio ngaguang bae pang eueuh salaki gijing bebek ke jadi pasean keur ngepel teh apa ya bebek celacat da salakah dia kesak olah madrasah moro bebek gijing bebek pang. Anu kadua bikang cerewet mah lamun aya nu nagih hutang tah angsrongkeun bikang cerewet kabur eueuh. Ya nu katilu lamun salaki tilok berjamaah tilok tahlil pan aya bae ka lalaki nu tilok berjamaah aya bae lalaki solehah eta ngaranna. Eta kadang-kadang lamun diomongan mah ku pamajikanana ieu mah ngontokeun tatangga kula ngan kukula moal dibejakeun ngaranna bisi aya barayana di dieu. Eta nyalekanan salakina, "Kakak, izin ka batur ka, kakak mah ku batur diomong-omongkeun bae tilok campur sakali. Izin kula mah ka rumah tangga jeung kula geus 12 tahun ka izin ka salat. Ka itu sa salat. Leutik-leutik pan ngomongna nya. Alhamdulillah salakina ceulina panas. Mun teu carewet bikang moal kamu salat, bener teh Bu? Oloyong kamu sholah bari jeung kapaksa ge alhamdulillah. Menang 2 menit balik deui. Kunaon balik deui? Eueuh nu adan. Atuh nyana kunaon adan? Aing mah napasna pendek. Panggil latihan adan teh anggus-anggus.
hari kitu kumaha adan teh anggeus atuh kiai adan asyhadu alla ilaha illallahu akbar itu palingan teh anggeus hari kitu mah engke ge lamun geus aya nu adan mah aing ka mushola oh nya oh galak amat ya mah ka aing geus kitu aya nu adan tah Allahu akbar tah adan tah pan tadinya na ngomong lamun aya nu adan rek ka mushola tah adan tah geura kitu koloyong deui salakina alhamdulillah pangaruh pamajikan cerewet alhamdulillah menang 2 menit balik deui ieu pan kokok beluk balik dulu kunaon balik deui di musolahna budak leutik doang doangna beres adan mah komat aing tah jadi imam atuh matak naon kakak jadi imam jangan geus kolot aing mah kolot kapoe pan dia ge nyaho aing mah baheulana teu ngaji teu mah santren aing geus sedih kuari mah teu bisa ngaji teu ngahenen nyarek sakana hate kanya karasa sedihna teu bisa ngaji lamun ngurus rumah tangga bah karasa sedihna teu bisa maca Quran lamun geus boga anak incu kieu muatanana ya bo cukup urang bae anu bodoh anak mah ulah mere bodoh urang mah SD ge henteu tamat anak mah kudu sarnaja lah kagitu apa sarjana melotot biasa besi urang mah maca Quran ge teu bisa anak mah kudu tahfidz Quran amin ulah diwariskeun ka anak tak kabodohan makana dengekeun euy pamuda euy pamuda euy jebur hauk dengekeun yo pamuda mah lengkahna panjang ceng maksudna lengkah panjang kumaha urang henteu nyaho rek boga jodoh di mana bener teu Bu mun urang pernah masantren pernah ngaji najan teu sampai lulus ge tapi minimal urang nyaho kana salat nyaho kana wudu boga pamajikan di lembur kiai ih moal minder bener apa bener titah ngariung siapa takut titah adan oke titah berjamaah oke titah jadi imam gaskeun keren lah tapi nyacakan dulur lamun urang can pernah ngalaman ngaji teu pernah ngalaman masantren bolos strong hirup teu nyaho kana huruf maaf pas boga jodoh kabeneran di lembur kiai urang bakal minder ceng dengan henen be ngariung jadi luar be di juru laju nama berkat teka bagian sendalungit paham tuh maksudnya ya abdi resep di dia mah ustadna masih ngorang-ngorak keneh alhamdulillah makana lamun lembur aya keneh ustad aya kiai regreg abdi mah bener ulah pusing rek sahanu jadi presiden kula mah mikiran ge rek sahanu ngagantian kiai lamun maot bener gak karena kiai teh pondasi kampung Bu kiai teh pondasi kampung mun urang hewa ka kiai sarua jeung suku urang najong pondasi kira-kira ieu suku lamun najong pondasi nu potong nuring suku apa pondasi tuh kawalat ulah hewa ka kiai ieu mah banguna aya bae nu hewa ka kiai kiai susah diledek kiai loba duitna dianggap hubu dunia sombong eta bae ge kiai loba anakna aya beta nu ngomong bangsa ieu teh buat ngomong lagi dulu tuh kiai mah anakna riam eta meureun tilok make calana sotoy nya nyahoanan bae ulah hewa ka kiai nya bunya bo ieu lain cek ulah ya cek taklim mun urang mahabah ka kiai resep ka kiai anak urang bakal aya nu jadi kiai amin sanajan anak teu jadi kiai incu bakal aya nu jadi kiai asal urang resep ka kiai amin incu eueuh tungguan buyut eueuh buyut pokona mah turunanana bakal aya nu jadi kiai ieu abdi bapak kolot abdi bapak abdi lain ustad lain kiai abdi mah
Kecamatan Bandung Boboko perbatasan jeung Pamarayan. Ngaran lembur abdi teh Desa Pangawinan Kampung Serut. Karena biasa disebut Ki Serut teh lain tukang ragaji teh. Sotoy teh hirup. Lain lakop teh lain julukan kayak orang-orang. Ngaran lembur abdi Kampung Serut. Oh. Karak nyaho meureunnya. Karena ge Bandung Boboko, Bapak abdi tukang nyinan Boboko, terkenal. Duka Boboko nu belah di menang di ditu asal nama eta. Terkenal ka Lampung ka mamana diekspor sagala Bobokona. Bapak abdi lain kiai, lain ustad, tukang nganyam Boboko. Mungkin Bapak kolot abdi, Bapak abdi mahabah ka kiai, alhamdulillah. Makana mun anak hayang jadi kiai, urang kudu mahabah ka kiai. Amin. Ibu hayang anak nadaek nyantri kudu resep ka santri. Hati-hati hayang ongko anak masantren tapi hate hewa ka santri. Buktina teteh manganturkeun anak ka kobong, kiai mah ngobrol jeung teteh, anak teteh mah kabur jalan sawah. Hati-hati bisi dina hate urang aya rasa hewa ka santri. Nauzubillahi min santri. San eta kan bahasa Inggris, san tulisanana sun, artina matahari. Bahasa Inggris sama bahasa munafik bedanya. One dibaca one, google dibaca google, uncele dibaca angkel, sun ge dibaca san, artina matahari. Ari tilu berarti santri eta matahari nomor tilu. Nomor 2 nasa kiai, nomor 1 nasa junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad. Makana abdi bangga di dieu mah padahal geus dikuliling ku perumahan tapi aya keneh nu masantren. Alhamdulillah. Geus teringrang terempan. Lamun aya keneh nu masantren moal krisis imam. Amin. Tapi lamun di hiji lembur geus eueuh semangat kana masantren, eueuh nu masantren 20 tahun ke depan bakal hese neangan imam. Bener apa bener? Imam geus kalolot duaan. Nu hiji muriang, nu hiji keur katiga raksan ong incu. Cek RTI pancan salat dak, imamna eueuh teh. Diabetes imam teh, kaget RT teh bisa pan aing ge. Langsung nunjuk ke RW. Dia we. Jipan cek budak detik diberi, ayo maju, jangan malu-malu. Suit RT jeung RW, eleh RT, kahareup RT sugan tang imaman kalang hareupeun sapeker cetrek be. Para dulur sadayana berhubung imam urang eueuh hiji acan, geus ieu mah salat maghrib libur saja. Eta gara-gara eueuh nu masantren ayeuna. Nasib agama 20 tahun ke depan bisa dilihat dari sekarang. Lamun di dieu loba keneh nu ngaji, insyaallah agama masih aya 20 tahun ke depan. Amin. Marhaba ya kene eta mamaca nadar tuan Syekh pagahkeun ka budak ngora. Amin. Mandian nu paeh ceng kudu nyaho, kudu belajar ulah pangulu bae ulah amil bae mah haliu dia. Pira kudu paeh dibawa ka setim semprot bae. Kudu belajar kanu kolot. Geus ibu saja mabdi cacahan hampura rek pindah deui ka Legok. Insyaallah ke malam minggu urang panggih deui di RT 2. Amin ya Allah ya Rabbal hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.